Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah urang dina poe ieu mieling kana hiji waliullah anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi urang waktu Kangjeng Nabi di Aras rek naik solodor aya hiji roh kapayunan Kangjeng, kemudian sampean Kangjeng teh ditaekeun kana pundakna. Cek Kangjeng Nabi mana anta? Saha anjeun? Cek Tuan Syekh kaula teh cucu Tuan. Saha ngaran? Abdul Qadir. Ditinja ku Kangjeng Nabi, plek Kangjeng Nabi naik. Cek Kangjeng Nabi qadami hadhihi ala raqabatika wa qadamaka ala raqabati kulli wa waliyin wa waliyatin lillah. Dampal suku kaula aya di luhureun pundak anjeun wahai Abdul Qadir cucu kaula. Dampal suku anjeun aya di seluruh pundak seluruh wali. Iyalah nu diangkat jadi kutubul aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Mirip jeung Kangjeng Nabi salah sahiji kamiripanana lamun Kangjeng Nabi teu pernah kaantelan ku laleur unggal kitab urang teangan dina kitab supi nu mana bae hanya hiji nu akur jeung Kangjeng Nabi dina pada laleur teu daekeun ngentepan lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa mata aba aslan fi mada zaman min hudawabu falam tahrab wa ma waqat zubabatun abada ijismihil hasan teu daekeun laleur ka Kangjeng Nabi mah ka Habib Rozak mah pohara incu tinggal incu digemrong terus kitu kene ka Tuan Syekh teu daekeun laleur teh nu mantak muridna naros ya Syekhi aya naon kok aneh Tuan mah teu pernah bae kaentepan ku laleur aya naon cek Tuan Syekh Abdul Qadir hiji-hijina manusia incu Kangjeng Nabi ngan kaula hungkul anu laleur teu wanian ka kaula. Nah justru dipertanyakeun kunaon Tuan sebab laleur mah gambaran hiji sosok binatang anu aya di manusia kalakuanana panggoreng-gorengna jeung pangbiadab-biadabna anu teu boga moral